wa yajibu sareng wajib fi haqqihi di hakna Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon kaunuhu mutakalliman sifat kaunuhu mutakalliman kaunuhu kabuktian Gusti Allah mutakalliman eta anu ngadawuh wadidduhu sareng ari lalawanana itu sifat kaunuhu mutakalliman eta kaunuhu abekama sifat kaunuhu abekama kaunuhu kabuktian Gusti Allah abekama eta anu pire wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kaunuhu mutakalliman eta dalilul kalami dalilna sifat kalam wal jaizu sareng ari anu wenang fi haqqihi di hakna Allah ta'ala bari nama haluhur Allah eta fi'lu kulli mumkinin migawe kana sakabeh perkara anu mungkin autar kuhu atawa tinggalna itu kulli mungkin wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana yen Allah wenang kasifatan ku sifat fi'lu kulli mungkinin autar kuhu eta annahu sanyana kalakuan law wajaba lam eta lamun wajib alaihi ka Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala sareng maha luhur Gusti Allah naon fi'lu syai'in migawe hiji perkara autar kuhu atawa tinggalna itu syai' lasoro tahtang tu jadi naon al jaizu barang anu wenang wajiban eta anu wajib au mustahilan atawa eta anu mustahil wa huwa sareng ari itu lasorol jaizu wajiban au mustahilan muhalun eta anu mustahil wa yajibu sareng wajib fi haqqir rusuli dina hakna pirang-pirang rasul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan naon as-sidqu sifat sidik hartosna bener para rasul wadidduhu sareng ari lalawanana itu sifat sidik eta al-kidbu sifat kidib hartosna bohong para rasul wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana yen rasul wajib kasifatan ku sifat sidik annahum eta sanyana para rasul lau kadzabu eta lamun ngabarohong itu para rasul lakana tatang tu bukti naon khabarullahi dawuhan Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah kadziban eta anu bohong wa huwa sareng ari itu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban muhalun eta anu mustahil wa yajibu sareng wajib pihakihim di hakna itu rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan naon al amanatu sifat amanah hartosna kapercaya para rasul wadidduha sareng ari lalawanana itu sifat amanah eta al khianatu sifat khianat hartosna cidra para rasul wadalilu sareng ari dalilna ada dalika kana yen rasul wajib kasifatan ku sifat amanah eta annahum sanyana para rasul lau khanu eta lamun cidra para rasul bi fi'li muharramin kana migawe perkara anu diharamkeun
au makruhin atawa perkara anu dimakruhkeun lakunna tahtang tubukti urang sadayana makmurina eta anu diparentah kabeh bimitsli dzalika kana pantarna itu nugus dicaritakeun tegesna fi'li muharramin au makruhin wala yasihu jeung teu sah naon anu maro yen diparentah urang samudayana bimuharramin kana migawe perkara anu diharamkeun au makruhin atawa migawe perkara anu dimakruhkeun wa yajibu sareng wajib fi haqqihim di hakna itu rusul alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ar-rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan naon tablighuma nganepikeunana perkara umiru anu geus diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeunana itu umma lil khalqi ka pirang-pirang makhluk wadituhu sareng ari lalawanana itu sifat tabligh eta kitmanu dzalika nyumputkeunana perkara wadalilu sareng ari dalilna ala dzalika kana yen rasul wajib kasifatan ku sifat tabligh eta annahum sanyana rasul lau katamu eta lamun nyumputkeun pa rasul syai'an kana hiji perkara mimma nyatana tina perkara umiru anu geus diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeunana itu emma atawa syai' lakunna tahtang tubukti urang samudayana makmurina eta anu di parentah kabeh bikitmanil ilmi kana nyumputkeunana ilmu wala yasihu jeung teu sah naon anu maro yen diparentah urang samudayana bihi kana itu kitmanil ilmi lianna katimal ilmi karna sanyana ari jalma anu nyumputkeun kana ilmu mal'unun eta anu dilaknat